Yutasawaru digambarkeunana naon ayuh jibahu ngahalangan ka Allah naon sayun hiji perkara wahwa sedengkeun ari Allah eta allabidat adaharo nu ngadohirkeun itu labi kulla sayin kana saban-saban perkara rek kumaha kahartina ku akal goriji perkara nu diayakeun ku Allah bet ngahalangan ka Allah kitu tah jangkit rek kumaha kahartina ku akal perkara nu diayakeun ku Allah bet ngahalangan ka Allah Ki Umar nyeun kursi upamana tah eta kursi jeunan Ki Umar teh sok ngahalangan kana inget ka Ki Umar artin teh sok uing lamun keur inget ka Mang Umar pas nempo kursi beunang nyeun Ki Umar teh sok ngadak-ngadak poho ka Ki Umar lain kitu batur mah keur poho ka Ki Umar lamun ret nempo kursi beunang jeuna sok jadi inget euy ari ieu mah teu balik sok matak teu kaha arti ku akal kayak payu tasawaru teh lah artina teu bisa digambarkeun kumaha digambarkeunana cenah kumaha ka artina maksudna tinggal hitung kayak payu tasawaru aya hiji ya aya sabaraha hiji ya kayak payu tasawaru kayak payu tasawaru kayak payu tasawaru hiji 2 3 4 5 6 7 tuh 8 salapan mau salapan kayak payu tasawaru teka arti sudah dikaripin laku mahjubin teka arti dikaripin ini salapan kabeh anu ka arti mahjubin ari angka salapan ini panggedena hiji 2 3 4 5 6 7 8 hari 10 hiji deui 0 itu balik deui ngan 8 angka mah panggedena jadi eueuh nu kaharti kalakuan manjubin eta cenah uing teu bisa ningali ka Allah kahalangan ku makhluk nu dijieun ku Allah teu kaharti kursi jieun Ki Umar sok ngahalangan kana inget ka Ki Umar belgog bener lima ku sebab perkara asroko anu mencorong itu ma alaihi di Allah min nuril wujudi tina nur wujud pakod kana jeung nyata kabuktian itu nur wujud teh eta pidul matil adami dina poekna eueuh kama seperti perkara takoda menubis itu mah pabiduhuri mangka ku sabab dohirna Allah fil asya dina pirang-pirang perkara doharot dohir itu asya wujudna eta perkara teh ku sabab aya Allah maknya ayeuna aya eta perkara ngahalangan ka Allah tu kahardi wa idza kanat jeung di mana-mana kabuktian naon duhurul asya'i ayana pirang-pirang perkara eta mutawakipan anu ngadago alaihi ka Allah ayastahilu maka mustahil naon antuh jibahu ngahalangan itu asyahu ka Allah hatta yakuna sehingga kabuktian Allah teh eta khotian samar wer dohirin anu terdohir painal idharo mangka senyana dohir teh asal ngadohirkeun idhar painal idharo senyana dohir eta yufidu maidahkeun itu idhar duhurul mudhir kana ayana anu ngadohirkeun la khafa'ahu teu maidahkeun kana samarna itu mudhir kayak payu tasawaru kumaha digambarkeunana naon ayu jibahu ngahalangan ka Allah naon sayun hiji perkara wa wari Allah eta di anu dhahara dhahir itu lagi bikulli sayin sabab saban-saban perkara kumaha cenah kahartina ku akal teu kaharti ku akal uing teu arifin eta jalma maju kahalangan ku perkara nyata ku makhluk anu sedengkeun Allah teh bisa kanyahoan ku sabab makhluk tuh kan
Untuk tadi sabab nyaho kana makhluk kuring jadi nyaho ka Allah. Tina sabab nyaho ka makhluk ya makhluk teh euy tadina ayeuna aya menyebut bisa ngayakeun sorangan waktu eueuh tangtu butuh kanu sejen pikeun ngayakeun. Sanu sejen teh Allah. Jadi nyaho ka Allah sabab aya nyaho ka makhluk ayeuna jadi ngahalangan. Kumaha cenah? Atas adalah sehingga ngajadikeun dalil alaihi ka Allah sa'al mustadiluna jalma nu ngalap dalil kabeh bil asya'i kana pirang-pirang perkara. Pan makhluk tadi pakai dalil ka Allah, ayeuna jadi hijab ka Allah kumaha cenah teu kaharti. Kama qala sepertinya dawuh Allah taala sanuriyahum. Bakal nempokeun kami hum ka itu manusia ayatina kana pirang-pirang ayat kami bil afaqi di pajajahan. Tapi makhluk teh ayat aing cik Allah teh ciri aing ayat teh ya makhluk aya ya make kahalangan ku makhluk hate kunaon cenah wapi angkusihim jeung dina dirina itu si manusia hatta yatabayan sehingga pertela lahum ka itu si manusia nan annahu sanyana Gusti Allah eta Allah hak wadalika tari tunus ditutur eta li annal asar karena senata pakdamel eta ya dulu nuduhkeun itu asar alal muasir kanu ngabogaan tapak damelna anu napakanana tapak nuduhkeun kana anu napakan kan boga tapakna di mana tapak munding katingali tak ieu teh tangtu aya munding munya munding ngebut aya tapakna wa ya'rifu jeung nyaho si jalma bihi kana itu asar fahadza tah mangka ari ieu perkara eta makomul mustadilina makom anu ngajadikeun dalil kabeh anu ngajadikeun dalil wa ya'rifu jeung nyaho si jalma teh kapan ka Allah taala teh bihi ku sabab itu asar nyaho ka Allah teh ku sabab asar anu ngaranna mah wa ya'rifuhu bihi gitu kan atau naki wa yu'rafu jeung dikanyahokeun itu muasir bihi ku sabab asar kitu atuh ngabogotanna aja. Nah, mereka arti, wajurapu jeung dikanyahokeun itu muasir, itu, di kusab itu asar, ayeuna jadi ngahalangan. Pahada tahaya perkara eta makom mustabilina, makom jalma anu ngajadikeun dalil kabeh kana perkara ka Allah. Addu'a fa'i anilah lemah iman. Doa apa itu? Nu ngadalilan Allah ku akuan. Kayak payu tasawwaru kuma digambarkeun anak yujibahu ngahalangan ka Allah. Naon saeun hiji perkara wawari Allah ta'ala didat. Doharo anu dohir itu lagi fi kulli syai'in dina jeroeunana pirang-pirang perkara. Ari logatna mah fi kulli syai'in dina saban-saban perkara. Lebah biaya nu hese nghardian hikam teh cenah. Entek mau ngaji ge cenah. Kumaha cenah dat Allah dohir dina saban-saban perkara. Ek dianggap nyengsle dina munding Allah. Lain gitu jangan. Allah dohir di jeroeun saban-saban perkara. Ari munding teh jirim, ari sabedikeun jirim teh aya naon? Aya jar pirid, sabedikeun jar pirid, jar yuli, sabedikeun jar yuli misal, sabedikeun misal teh lahul qada. Sabedikeun lahul qada mubram. Ari qada mubram di mana? Di dak Allah. Itu eta kajero teh. Atawa malu aya ari munding teh naon? Asar apal, sabedikeun asar apal aya apal apal Allah. Aya sifat Allah kadituna aya dat Allah taeta duru fi kulli syai'in begitu ngaranna. Lain yang saluhurun munding. Ngartikeun teh dohirul ka alam, ngartikeun ku rohani anu tajalli ka Allah tuh. Bidatihi ta'ala. Kalawan zat Allah taala. Lain dohir teh sifatna lain. Dat dohir dina jeroeun pirang-pirang makhluk. Lain apalna hungkul, lain sifat hungkul, datna ge dohir gitu. Pangin sok aya Allah teh deukeut ka urang, deukeut sok teh cenah panguningana, ari datna jauh nya. Menya aya sifat pisah tina dat teh, ari datna jauh, ari sifatna deukeut, berpisah eta teh. Sifat tina dat, menya aya sifat pisah tina dat. Ajengan musonif teh eta di ilmihi teh bisitan bisa nepi kana da ilmuna atuh cenah deukeut Allah taala
ka urang. Naon deket teh jang pada melanana. Naon deket teh sifatna. Di mana deket sifatna keur ditekadkeun datna ge deket sama ari sifat dina dat gitu. Ama yaqulu seperti ngadawuh kana itu kaul saha ahlus syuhudi ahli musyahadah. Au bimahasini sifati atau kalawan pirang-pirang sifat Allah anu aralus wa asma'ihi jeung pirang-pirang jenengan Allah. Kama yaquluhu seperti ngadawuh kana itu kaul saha ahlus sifati ahlul hijabi ahli hijab. Al asya'u mangka di pirang-pirang perkara kulluha tegasna sakabehna itu asya eta majaliun tempat pertela. Famadhahirun jeung tempat dohir liduhuri ma'ani asma'ihi pikeun dohirna pirang-pirang makna jenengan Allah. Allati anu yaritulati eta tafasilu ma'ani sifatihi wincikanana pirang-pirang makna pirang-pirang sifat Allah. Ayat haru mangka dohir fi ahlil kirrati di ahli isyati di ahli mulia naon qanuhu kabuktian Allah eta muizzan anu ngamulyakeun. Isok dina barem dohir asma Allah anu ngabaremkeun, dina hirup dohir asma Allah anu ngahirupkeun, dina kuatna ki Umar dohir asma Allah anu nguatkeun. Jadi makhluk tempat dohir asma Allah. Kenapa makhluk make ngahalangan ka Allah? Keder. Wapi ahli zillati jeung di ahli hina. Naon konuh kabuktian Allah eta mujillan anu ngahinakeun. Wapil ahya'i jeung dina anu harirup. Naon makna ismihi makna jenengan Allah al-muhyi anu ngahirupkeun. Wa inda salbil arwahi jeung dina nalikana dicabut roh pirang-pirang roh. Dina nalikana nyabutna pirang-pirang roh. Naon makna ismihi makna jenengan Allah al-mumayyiti anu ngamautan. Al-mumayyitu anu ngamautan. Wa indal itu jeung dina nalikana mere. Naon makna ismihi dohir jenengan Allah al-mu'ti eta anu ari Allah eta anu mere. Wa indal man'i jeung dina nalikana jeung dina nalikana nyegah naon makna ismihi dohir makna jenengan Allah ari Allah eta al-mani'u anu nyegah. Wa inda ibadatil fadli dina nalikana loberna fadol naon makna ismihi makna jenengan Allah al-karimu ari Allah eta anu bageuran. Wa inda ijabati du'ai jeung dina nalikana ijabah doa naon makna ismihi makna jenengan Allah al-mujibu anu ngijabah. Wa inda taslifihi jeung dina nalika marentana Allah adzoro kana kamadaratan wa jalbal manafi jeung kana narikna pirang-pirang kemanfaatan. Naon makna ismihi makna jenengan Allah ad-darru an-nafi'u anu ngabadaratkeun jeung anu ngamanfaatkeun. Ila geri dalika mugi kalian ti anu geus dicaritakeun. Kaifa yutasawwaru kumaha digamarkeunana. Naon ayu jibahu jeung ngahalangan ka Allah naon saeun hiji perkara. Wa huwa ri Allah eta aladidak toharo anu dohir. Itulah di likulli syai'in pikeun saban-saban hiji perkara. Kumaha kalanganana Allah cenah eta perkara sadengkeun Allah teh dohir pikeun saban-saban perkara. Eta jalla tegasna pertela Allah likulli syai'in pikeun saban-saban perkara. Kabeh ge makhluk teh tajalli ka Allah taala. Ningali ka Allah da urang ge sabenerna mah teh aslina mah ningali ka Allah tajalli. Alastu bi rabbikum qalu bala tajalli eta teh. Mun geus datang ka dunya jadi poe kunaon kahalangan ku kekuatan ruhul insaniyah. Kekuatan kunaon kahalangan ku nafsu nu di urang. Nafsu narik hate dulang-delong ka akuan. Jadi aslina hate anu tajalli teh terohir. Gitu. Karipikeun surah basariyahna geus tajalli ka Allah. Mata Kangjeng Rasul Isra Mi'raj dibelek, dikumah, dikeluarkeun kokotorna diasupan dulu hikmah. Hate urang mahjub ka Allah padahal asli nama tajalli. Kunaon teu tajalli kahalangan ku kekuatan naon tuhul insaniya mata panakeun hate ti makhluk dina nalika geus leungit kamanusiaan urang brai engke tajalli ka Allah mata tahaqqaq bi awsafika yumidduka bi awsafihi pikeun sifatan-sifatan makhluk tina hate anjeun tina sok ngaku teu bener teh asa akukeun sifat anjeun teh sabenerna kuring teh keur kuat teu boga kuat keur hirup teu boga hirup sabenerna mah komo keur maot tadi mana ngaku karena sifatan orang tak eta tangkok bi asifika yumiduka bi asafi engke Allah ngadohirkeun sifat Allah di anjeun gitu. Jadi tajalli
aropahu sehingga nyaho itu kullu syai' ka Allah. Walidak wa itu karena kabuktian itu kullu syai' eta sajidan anu sujud lahu ka Allah. Mata kabeh ge cenah sujud, doma sarujud, jangkrik ge sarujud. Itu krik kadang ku urang padahal eta teh subhanallah subhanallah. Baung atau doma padahal keur tasbih batur jedog saya cenah aing keur sare. Boga anak tu tasbih aing cek doma tasbih. Yang nak boga anak kita cenah yang nyatu ka aing jadi bere kemari teh cenah. Pena nyatu cek doma teh aing ngelingan boga doma. Cicing kita tasbih. Pamusabihan jeung anu eta tasbih anu ngabersihkeun dihamdi kalawan muji ka Allah. Kabeh makhluk teh muji ka Allah taala jang. Batu tatangkalan maruji ka Allah nari jelema nu diberi akal ngakuprak. Walakin la planak qahu tetapina teu ngarti urang sadayana. Dalika kana itu naon? Kan itu sajidan atau kana musabihan, teu ngarti. Itu. Eta tangkal eta daun cau ulang gituan. Cek urang ge eta ketebak angin geus bisa kitu. Kayak cek aing kertas we gitu ya. Ngalingan maneh nu liwat sih katu. Aing teh usik teh. Tuhan nu teu bisa usik sorangan. Teu diusikeun ku Allah moal usik. Sik mah teh mikir atuh bari liwat teh petangkal cau usik. Eta teh usikna ku Allah. Tuh kan. Masih si Allah ngusikeun ieu tangkal cau teu dibantuan ku naon. Teu perah angin datang. Gitu. Cukurang pedah aya angin eta usik sote. Pedah aing usaha beungar sote. Kitu kan cek. Naon ting? Cek ruhul insania. Ya cek pangkuan otak ieu tah ruhul insania man baqul ma'asi. Tempat kadorakaan, tempat musyrik kopi itu teh. Kullu syai'in mengkari sakur perkara eta arifun anu marifat bihi ka Allah. Ala qadri tajalli netepan kana saukuran tajallina itu kullu syai'. Lahu ka Allah wa in kana jalamun kabuktian fil asyai' dina pirang-pirang perkara naon man itu perkara layak biru anu teu masti insyaallah Gusti Allah kana itu man hak qadrihi kana sabener-benerna pasti Allah taala eta lamun kitu kejadian teh eta linak si makrifati karena kurang makrifat itu man wa kusuliha jeung pondokna itu makrifat lalin tipai asli halin karena eueuhna itu makrifat. Namun kebenaran cepat eta dina eta perkara teh itu henteu sabener-benerna makrifat ka Allah taala. Eta teh lain karena daya makrifat tapi karena kurangna ka makrifatan. Dinaksi makrifatihi wa kusuliha lalin tipayas dia. Jadi Allah taala mere marifat kana sakabeh perkara ngan ari mere marifat teh aya anu marifatnyaan, aya nu pertengahan, aya nu mangsan gitu. Nepi ka aya anu teu marifatnyaan, aya atawana aya nu kahijab eta teh ku sabab naon? Lemahna marifat katutup ku surah basariyah. Nepi ka teu katingali marifat padahal aya marifatna mah ngan lemah marifatna gitu. Kayak payut taswaru kumaha digambarkeunana. Naon ayu jibahu ngahalangan ka Allah naon saya uniji perkara. Bahwa Allah eta dhahiru anu dhahir qabla wujudi kulli syai'in samemeh dhahirna saban-saban perkara. Itu kaharti cenah eta makhluk ngahalangan ka Allah. Heula mana kitu aya makhluk jeung aya Allah kitu. Nya aya nu paneuri ngahalangan ka nu teu heula. Hari bapak jeung anak ke mana? Ke bapak. Tuluy urang papangi jeung anakna. Pasal nekankeun oh bapana teh. Kita kayak anak kayak bapak anak. Nya anak jadi hijab ka usaha ka bapana. Aya anu paneuri jadi hijab kana teh heula. Wah. Li tahaqquqi hadal ismi karena nganyatakeunana ieu jenengan lau ka Gusti Allah taala. Ajalan diajali, ajalan ajali wa abadan jeung abadi. Aya ajali, aya abadi kadena. Lamun ajali mah perkara anu henteu aya mimitina.
atawana perkara anu teu heula eta ajali. Ari ajali mah ayana teu heula, ari abadi mah ayana eueuh tungtungna eta abadi. Nanti perkara teh kabagi ilu aya ajali tapi abadi, aya kieu aya anu teu ajali tapi abadi, ajaliun. Hiji ajaliun anu ajali, ari ajali teh perkara nu ayana henteu eueuh heula. Kadua abadiun, ari abadiun teh perkara nu eueuh tungtungna. Rek aya mimitina, rek eueuh mimitin. Gitu kan? Aya anu la ajaliun wala abadiun. Teu ajali, teu abadi. Kosi aja betul. Ayana aya mimitina sarta aya tungna. Aya anu la ajaliun wa abadiun, teu ajali ngan abadi seperti surga jeung neraka. Ayana aya mimitina ngan walaya tungtungna surga jeung neraka mah. Eta teh teu ajali ngan abadi. Gitu. Aya anu ajaliun wa abadiun, aya anu abadiun wala ajaliun. Gitu. Anu mustahil nu mana? Abadiun wala ajaliun. Ajaliun wala abadiun. Eta anu mustahil mah jang. Ajali tapi teu abadi. Pokona kieu sakur ajali tangtu abadi, ngan teu sakur nu abadi eta ajali. Hiji ajaliun wa abadiun. Seperti mana? Allah. Dat Allah, sifat Allah, apal Allah, ajali serta abadi. Eueuh mimitina jeung walaya tungna. Dat Allah, sifat Allah, apal Allah, ajaliun wa abadiun. Aya la ajali abadiun wala ajaliun. Seperti mana? Surga jeung neraka. Teu ajali ngan abadi. Aya dari nu katiluna wala ajaliun wala abadiun, teu abadi teu ajali seperti urang. Aya mimiti aya tungtung. Nu kaopat nu mustahil. Ajali ngan teu abadi moal kajadian eta mah. Namun sabna sakur ajali mah abadi, ari ieu abadi ngan teu ajali moal malayana. Jadi nu tilu mah kajadian, nu hiji mustahil, mal bisa mal aya kejadian. Ajalan, ajali, wa abadan jeung abadi. Sa asma Allah, sifat Allah, zat Allah, ajalan wa abadan. Fadhuruhu mangka ridho sirna Allah taala eta datiun bangsa lahu kagungan Allah. Guru muktasabin anu teu dikasab, wala mustafadin jeung teu dia ala faedah. Wala ma'lulin henteu dielatan. Wa duhurul aqwani ari dohirna makhluk eta nasiun anu timbul min tajallihi tina tajallina Allah alaiha dina itu aqwan bi sifati duhuri kalon sifat dohir pakai batakunu kumaha kabuktianana itu aqwan eta hajibatan anu ngahalangan lahu ka Allah kaifa yatasawwaru ayyujibahu wallahu alam bisawab.